Teteh Mama, kuninga teh sajarahna Maputa Binokasi. Kan beungpeung aya Kang Luki. Nuhun eta teh. Hoyong terang. Upami mahkota Binokasi Mohon. berdasarkan babat sejarah itu dibuat pada fase Kerajaan Galuh. Oh, Galuh. Di Galuh kene. Galuh. Waktu aya insiden bubat, insidennya sanes keputusan perang dua kerajaan besar antara Kerajaan Galuh dan Kerajaan Majapahit teu aya. Pertama mung aya insiden. Mung insiden ieu mengakibatkan Raja Galuh gugur. Nah, Raja Galuh gugurnya nyata Prabu Linggabuana. Prabu Linggabuana gaduh putra mahkota nyata Prabu Wastukencana. Ngan waktos harita Wastukencana usiana dina babad diceritakan nembe usia 9-10 tahun. Yang tertiasa dinobatkan jadi Raja Galuh. Nah, menunggu putra mahkota ieu dewasa, maka Galuh mengangkat Prabu Bunisora jadi Raja Galuh, Raja Penyelang. Prabu Bunisora itu nyata adik kandung Prabu Linggabuana nu gugur di Bubar. Nah, sambil menunggu putra mahkota dewasa untuk diangkat jadi raja, Prabu Bunisora Raja Galuh ieu membuat mahkota Binokasi. Oh, buningan panjang lalakona. Mahkota Binokasi ieu untuk disematkan dipergunakan untuk pertama kali oleh Prabu Wastukencana apabila kelak jadi Raja Galuh. Jadi nu ngawitan ngangge mah Prabu Wastukencana. Nanti Prabu Wastukencana sebagai Raja Sunda di Kerajaan Galuh, mahkota ieu berestafet sesuai dengan suksesi kepemimpinan raja-raja Sunda. Di Wastukencana diteraskeun ke raja-raja Sunda saterasna. Nah, kapungkur di Tatar Priangan aya namina Kerajaan Galuh. Nah, dalam prosesnya lahirlah Kerajaan Sunda. Jadi aya dua kerajaan besar di Tatar Priangan teh. Anu namina Kerajaan Galuh, sekarang Kerajaan Sunda. Nah, pada saat Sri Baduga Maharaja Prabu Pamanarasa. Anjeunna janten Raja Tunggal, anjeunna Raja Kerajaan Galuh, oge Raja Kerajaan Sunda. Kumantenna ku Prabu Siliwangi teh dihijikeun dua kerajaan besar ieu teh. Dihijikeun jadi Kerajaan Sunda. Pusat pemerintahna dialihkeun ka Pakuan Pajajaran. Bogor. Nah, ieu mahkota itu berestafet di Kerajaan Galuh ke Kerajaan Sunda, Sunda Pajajaran. Nah, pada saat Prabu Seda Mulya Surya Kancana sebagai Raja Sunda Pajajaran terakhir mentitahkan kepada Senopati Pajajaran untuk membawa dan menyerahkan mahkota Binokasi ke Kerajaan Sumedang-Ngarang. Nah, ya, rombongan besar Pajajaran masuk ke Sumedang-Ngarang itu bertepatan pada bulan Ramadan tanggal 22 April 1578. Pada saat itu Sumedang-Ngarang ibu kotana nuju di ibu kota Kutamaya. Ayeuna di daerah Padasuka, Sumedang Utara. Nah, rombongan besar panata Kerajaan Pajajaran lebat ke Sumedang ditampi ku Ratu Sumedang-Ngarang. Jadi kapungkur penguasa Sumedang-Ngarang teh istri Ratu Pucuk Umun. Anu didampingi ku suamina nyata Pangeran Santri. Nah, waktu kedatangan rombongan besar ya lebet ke Sumedang, ya Ratu sareng Pangeran Santri sareng panata Kerajaan Sumedang-Ngarang tos uninga rombongan besar ti Pajajaran lebet ieu teh bade nyanggakeun menyerahkan mahkota Binokasi ka Sumedang-Ngarang. Ningali momentum ieu keputusan Ratu Pucuk Umun sebagai penguasa Sumedang-Ngarang ya tos we sakantenan putra mahkotana putra Ratu Pucuk Umun sareng Pangeran Santri anu pameget pangageungna nyata Pangeran Angkawijaya diisrenan sakantenan jadi Raja Sumedang-Ngarang. Jadi mahkota itu disanggakeun ka Pangeran Angkawijaya. Pangeran Angkawijaya
diserenan mahkota dan disematkeun ka mantenna, maka mendapat gelar Pangeran Kawijaya nyaeta Prabu Gesan Ulun. Oh, Prabu Gesan Ulun teh Satos nampi mahkota. Hartosna Prabu itu raja, gesan tempat, ulun diabdi. Jadi raja untuk diabdi oleh seluruh rakyat Sunda. Kemargi penyerahan mahkota ada konsekuensi yang harus diterima oleh Kerajaan Sumedang Arang, khususnya ku Prabu Angkawijaya, ya, Prabu Gesan Ulun. Naon konsekuensinya? Status Kerajaan Sumedang Arang berubah. Satos nampi mahkota. Jadi berubahnya kawitna kerajaan vasal, kerajaan bagian dari kerajaan induk, berubah menjadi kerajaan induk. Sumedang Arang jadi useur dan konsekuensi kedua anu tadina wilayahna alit meluas, mewarisi wilayah eks kerajaan Pajajaran, setatar Priangan wilayahna ngageungan kecuali Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon. Sebelah barat batasnya Sungai Cisadane, pami administratif ayeuna mah lebet ke Kota Tangerang Raya lah, Tangerang Banten. Sebelah timur batasnya Sungai Cipamali. Administratif sekarang lebet ke Kabupaten Brebes leres. Utara batasnya Laut Utara. Laut Jawa. Selatan batasnya Laut Samudra Hindia. Jadi itulah value sejarah Sumedang Arang itu setatar Priangan. Jadi bicara Sumedang Arang itu tidak bicara Kabupaten Sumedang. Iya. Upami ningali teritori wilayahannya dari sisi nilai sejarah, nilai budaya Sumedang Arang itu setatar Priangan. Agung pisan. Karena kan tanggung jawab harita teh anjeunna kedah ngongkolakeun oge wilayah anu lega tadi. Eks dari kerajaan Sunda Pajajaran. Tapi eta Maputa Binokasi sempat diangge ku Wastu Kancana teu? Kantonna gitu. Kan anu ngangge na Wastu Kencana. Anu nganggo nanya anjeunna. Termasuk Prabu Siliwangit pun menggunakan mahkota ini Binokasi. Dan terakhir Prabu Gesan Ulun. Nah, dengan dumasar kekuatan sejarah, sareng kekuatan tinggalan budaya artefak aya di Sumedang, itu yang menjadi kekuatan saat ini Sumedang ditetapkan jadi puseur budaya Sunda. Ngartos aya nama pendekatan histori. Sejarah. Nah, itu bukan bukan abal-abal. Bukan ngawang-wang, bukan halu. Sanes halusinasi bukan imajiner. Nah, karena ini bisa dipertanggungjawabkan. Objektivitasnya jelas. Nah, ini jadi potensi buat Sunda, bukan Sumedang Wungkul. Sundanya hura-hura hudang ya jelas pisan. Hudang. Ulah kulem wae. Mohon ayeuna mah kantanan aya Kang Luki mah tangtosna oge langkung majeng langkung. Tangtos. Nah, jadi cik abdi mah nu visioner itu Pangeran Surat Maja. Terah pituin Sunda. Si Prabu Siliwangi da mantena. Mohon. Tah Kang Luki patali sareng Makuta Binokasi tangtos tadi kan terus diguar patali sareng makna filosofi sareng sajarahna anu luar biasa maki kan aya mohon dicandak rugikeun ka Sumedang teh aya proses tah. Ada proses dan ada maksud. Mohon. Maksudna naon? Tah eta kumaha? Ngalanjutkeun estafeta esensi nilai-nilai Kasundangan. Pesanna teh eta. Melanjutkan estafet nilai-nilai Kasundaan. Kasemedangan ayeuna maka Prabu Taji Malela sebagai pendiri Kerajaan Sumedang Arang berucap ingsun medal, ingsun madangan. Ingsun medal, ingsun madangan teh hartosna ingsun medal itu kuring lahir, ingsun madangan kuring nyaangan. Nah geuning jadi moto Sumedang Arang jadi patokan kanggo Keraton Sumedang Arang mah. Jadi ingsun medal ingsun madangan teh kuring lahir, kuring nyaangan. Nyaangan memberikan pencerahan dengan apa? Ilmu naon? Ilmu Kasundaan. Diteraskeun ku Sumedangan. Jadi kedah berlanjut. Eta disebut Uga Siliwangi. Engke bakal hudang. Nanjer. Pajajaran anyar, tapi lain Pajajaran Kiwari. Tapi
pajajaran nu menyesuaikan dengan ubahna zaman. Bahana jam. Jadi nu dibangun ditanjurkeun bukan sistem kerajaannya, Mohon. tapi sistem nilai. Mohon. Karena status bentuk status tiasa rubih. Karena kan NKRI. NKRI. Mohon. Bungkus nama. Bungkus Tapi nama. esensi ruhnya isina kedah sami, Kedasar. kedah tegak. Leres. Nah, ayeuna tacan tegak kumargi dilumpuhkan oleh kebijakan politik pada masa lalu. Ini tugasnya berat memang. Oleh Ya politik. akhirnya ke depan bisa lahir Ratu Adil. Ratu Adil. Abdi pamendak abdi kadinya. Hari kami mah hanya melanjutkan landasan dasarnya dari tinggalan budaya Tika Ruhun Sumedang sebagai pelanjut Trah Sunda. Pangeran Semat Maja visioner. Untung diwakafkeun.